Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufuziz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa aqulu ma qalahu Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun tabarrukan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Al-hadits. Mana gua naon sih? Hadratul kiram kersana guru pangaresa Ustadz Roni Yusron Fauji sareng mah teu wantu nyebat keuna minangan sok ngomong. Nah sangat dipi hormat. Oke, dai cilik, dai cilok. Pamieu dai cilik, ieu mah dai licik. Jadi lagu beres, karek naik panggung. Enten. Terutama anu berbahagia dina ieu wengi abdi leuy nyanyahoanan gitu, katinggal ketika belahan jiwana aya di gigireunana. Ketika belahan jiwana aya di gigireunana teu kasiniran eta. Belahan jiwana aya di gigireunana eta teh khairum minad dunya wa ma fiha, bahkan sa'idun minad dunya wa ma fiha. Nu sajian mangontrak peuting euna teh manehna nu bogana serasa dunia ini milik berdua. Nu sajian ibu-ibu mana layana beheung nu aya keneh di bumi aya anu ngantosan, ieu nu geus teu aya antosaneun. Harunya tapi mau ngabahas jomblo budak ngora, dalamun hitunganana umur jomblo budak ngora mah rada gede seeutik dia bakal aya nu maksa nikah. Terus moal kokolot nah ku tatangga ge bakal dipaksa nikah. Kapan atuh kemana cenah gitu. Pasti, tapi nu geus kolot aya nu maksa nikah moal. Abi mah da jomblo oge syariah cenah Ustaz. Keun bae atuh. Ta istiqomah gitu teh. Siga abi istiqomah gua. Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Di luar mah nya kitu teh we. Dina ieu kesempatan widian pribados abi-abi teu kenal we nya. Wengi ayeuna mah abi-abi teu kenal we. Sabab apal pisan kana jemaah teh abi teu sakedap calik di dieu teh. Kenal nu nguruskeun sagala rupina terang, nu hadir di dieu abi-abi teu kenal we. Sabab ketika nyaho, ketika apal sadi dintenna kumaha, kirang respect. Nah sababna dapat tokanana di mana itu nu ceramahna, asal nu teu wawuh we gitu. Mawi bingung nyandak materi naon gitu. Sedangkan Nabi hadir dina ieu kesempatan daek didangdana, menang dangdana Nabi teh. Di papantes apal sadi dinten Nabi siga kumaha? Kasepna. Nabi teu sombong eta mah jujur gitu. Sadi dintenna terang gitu, tapi dina wengi ayeuna dispesialkeun khusus margi sateu acan ngalaksanakeun akad pertikahan. Anjeunna dua-duanana nganungtut datangna teh, nu hiji mati peuting jeung balad-baladna pajarkeun teh melepas lajang gitu. Jadi ieu Ceng Munir teh katon abdi uihna jam 10 teuing ka imahna mah jam sabaraha. Tuluy anu istri dongkapna teh siang ka bumi teh. Abdi apal bahasa tubuh da budak abi dua-duanana oge.
apal bahasa tubuh. Lamun ngadagoan budak santri, budak didik menta izin, menta hampura, menta doa, sarua jeung ngadagoan ibu-ibu menta hampura ka salakina. Era teu bisa omongna, kata-katana teu bisa sok buktos ke. Ibu kerasa uih ti dieu dipapagahan ku abi kata-kata, bapak salami rumah tanggi rumaos bla 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 bla, abi nyuhunkeun dihapunten wantun apa henteu? Naon teh alasanana teh? Isin. Nah, hiji pelajaran yang panganten anyar. Nah, bisa terjadi isin ngalakukeun kaalusan ka salaki atawa sabalikna ka pamajikan. Pangna kitu teh urang mah dalain turunan nabi, urang mah turunan turunan amiyah. Jadi lain bisa karena lain bisa karena kudu diajar, tapi bisa karena biasa. Mata pembiasaan sejak dini. Pokoknya dina ayat Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, campur gaul rumah tanggi teh kedah bil ma'ruf. Ari bil ma'ruf teh hiji kosakata anu umum, hiji kosakata anu umum. Bahkan lamun dibedah bahasana ma'ruf mah kondisional, benten sareng ihsan, benten sareng khair. Ma'ruf mah kondisional. Ari ma'ruf teh disebutkeun kondisional teh kumaha kondisi. Kumaha heula? Ieu yos ngaji kieu yos. Tadi geus huhaha. Ene ngajinya anan abi bebangku soalna diamanatan hoyong kuah wengina can dipangmamagahankeun. Bahkan mentana teh dipapagahan hareupeun sararea. Abi ge bingung da abi ge papagahaneun keneh. Ngan paripaos sepuh mah bisi janten hutang tah ayeuna da abi mah ka ieu teh nyebutna teh si kibi euy mah. Ya, mun ceuk budak ayeuna mah eta teh panggilan sayang teh panggilannya si kibi. Mun ka dieu mah tara manggil. Jadi dua-duana oge kitu. Hoyong dipapagahan, hoyong wongina diisi. Abi beban saleresna mah teu wantun nyarios di dieu. Dipangker seueur guru-guru. Pangarsa Ustaz Juju, pangarsa Ustaz Rahmat, nu teu tiasa ditataan sadayana seueur sepuh-sepuh unggul di dieu. Namun bilih jantan hutang, ieu mah mayar hutang, punahnya. Isuk mah ulah ka dieu deui umat. Rek naon barina oge. Jadi anjing mah entong ka dieu deui ibu-ibunya. Panggungna ge dibongkar besok. Tas hiji wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nomor kedua, bil ma'ruf teh dalam artian kondisional. Janten urang sareng caroge, ceng munir sareng neng indri teh kedah kondisional. Sakumaha nu diajarkeun nu baginda Nabi ketika Sayyidatina Fatimah nikah sareng Sayyidina Ali. Terang teu dongengna, terang teu riwayatna, da baheula mah disayembarakeun boga budak teh. Saha nu bisa anu pek budak abi nu bungsu, aya di Ranca Bangun nu kitu. Mun aya daftar gitu. Baheula kitu. Sayyidatina Fatimah kahiji nu bakal jadi rebutan sararea pimikiranana, pertimbanganana kahiji. Sayyidatina Fatimah teh putrina makhluk pamuliana saalam dunya. Nomor kedua putrina pamimpin agama Islam. Nomor katilu putri anu solihah. Pasti jadi rebutan ketika ditawarkan sahabat kami sadayana, ketika kami boga putri jenengan Fatimah Az-Zahra, kira-kira saha nu hayang ka putri kami? Ngacu. Sarua jiga ajengan saha nu hayang ka putri kami? Oh ngacu, nganu geus oge ngacu. Alasanana naon? Da eta nu tadi pertimbanganana. Pek bae hayang ka putri kami mangan syaratna paheula-heula nalar Al-Qur'an. Paheula-heula maca Al-Qur'an, pangeulana 30 juz dibaca secara tamat, secara beres. Mangka putri kami pok. Sahabat-sahabat di golongan muhajirin sareng ansor kabehanana. Cek ieu wah ganggu kitu si itu keur maca Al-Qur'an teh ganggu supaya telat. Jol ieu kabeh sararibuk maca. Nah eta Cep Munir Sayyidina Ali batu riweuh gitu kalah anjeunna mah nyantai we ngasah bedog gitu kokore di bibir hare-hare we nyalase ditaros ku baginda Nabi
ya Ali nah teu hayang ka putri kami kantenan we ya Rasulullah sahana teu hoyong atuh nah anjeun mah meuni kalem-kalem kitu tah ieu ngabejaan ieu ka santri lalaki ngabejaan ieu montong oper teuing sate rasa maneh teu payunya sweet ketrak ai teu ka upaya awewe eta teh nu kitu teh kurang respect istri resep teu kenu karar itu pamegat tah panyakit jomblo teh eta hijina oper teuing turutan Sayyidina Ali sigana teu butuh atuh ditawisan putri baginda Nabi hare-hare we sigana si Kibi ge loba anu hayangeun teh nah kapuncutna ku Ceng Munir mah cool lain kuleuh lain siga teu butuh kudu kitu hare-hare we gitu tapi tempo diangsitkeun kami disaprek isuk nanggung jawab kanu janten putrina bapakarna jajana tuangna pendidikanana dunyana akhiratna kami nu tanggung jawab eta teh lain enteng ijab qabul teh lalawurat minahkeun kewajiban di momen habeunah yang ijab qabul sakitu beratna eta ijab qabul teh anu tadina bapakarna meunang ngautuh eta ka Indri ti isuk mah ti ayeuna ti penting ayeuna nepi ka hareup mah wayahna widi heula kanu janten carogena cek kolot mah cek urang ranca bango sanajan rek dibawa kaliang cocopet kudu ngilu tapi sok aya nu intervensi dina film Indosiar ieu mah nya sok aya nu intervensi naon teu pupuku budak urang rek dibawa pinah padahal ku salakina eta teh dolim bu awas ibu pilih nu kaduminan tuh istighfar sabab naon eta teh ngazolim hakna pan urang teh geus